A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u musyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, sholawat sareng salam pamugi ku Allah Subhanahu wa taala dilimpahkeun ka habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kagulawargina ka sadaya sahabatna sinareung sadaya umatna. Pamugi urang sadayana kenging sapaatil hikmat jaga di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna sumangga pangaosan urang kawitan bae surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat dan seterusnya. Surat Al-Insyiqaq hartosna teh Al-Insyiqaq teh retak narima retak atanapi bebelah tikawit ayat hiji dugi ka ayat 5 Allah Subhanahu wa taala ayat genep malahan mah dina ieu surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun sapalih kajantenan kiamat. Sapertos dina ayat hiji idzas samaa'u syaqqat. Idzal syaqqat di mana-mana narima belah retak. Naon as-samaa'u langit. Saur Allah teh di mana-mana langit belah retak. Atau acan ayahnya jawaban nama di mana-mana langit belah eta teh syarat jawaban nama teu acan semacam kieu di mana-mana pareum listrik eta teh syarat teu aya naon teu aya jawaban. Lamun kieu mah di mana-mana pareum listrik maka lampu pareum misalna teh tah di mana-mana pareum listrik namina syarat maka pareum lampu namina jawab. Lamun syarat kedah aya naon kedah aya jawab. Lamun syarat teu acan aya jawab eta teh teu acan berfaedah cenah. Dina ayat hiji teh kieu di mana-mana langit belah carek aya syarat teu acan aya naon teu acan aya jawab. Teras dina ayat 2na wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat jeung taat atanapi patuh itu langit li rabbiha ka pangeranana wa huqqat jeung dipastikeun patuh eta langit. Surat Al-Insyiqaq ayat 2. Surat Al-Insyiqaq ayat 2 ieu sanes jawab. Teu acan aya jawaban. Di mana-mana langit belah ayat hiji tata acan aya jawab. Dina ayat 2 oge sanes jawabanana. Tapi dina ayat 2 mah Allah Subhanahu wa taala
ngajelaskeun tentang patuhna langit ka Allah sebagai Tuhannya cenah. Janten langit retak, langit belah teh eta teh sebagai tanda bahwa langit teh patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Berarti dipiwarang ku Allah, diparentah ku Allah bahwa langit teh kudu belah. Eta dina ayat 2. Dina ayat 3 wa idal aradu muddat. Wa ida muddat jeung di mana-mana dibeberkeun naon al ardu bumi. Tuh ieu teh teu acan aya jawabna, janten syarat anu kadua ieu teh. Di ayat 1 di mana-mana langit belah. Langkung ayat 3 di mana-mana bumi dibeberkeun. Tuh. Maka nateh tah nateh acan. Ieu teh kajantenan iraha cenah dina dinten kiamat, dina hari kiamat. Hari kiamat teh langit teh bakal belah. Terus hari kiamat teh bumi teh bakal dibeberkeun. Naon ari dibeberkeun teh maksudna jida pi saatiha siatiha ditambahan legana cenah. Janten ieu taneuh bumi anu ditincak ku urang ku Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamah teh bakal ditambahan legana cenah. Seperti halna kulit kama yumaddul adimu walam yabqa alaiha binaun wala jabalun. Upami dicontokeun mah seperti kulit anu dibatek. Contoh kulit sapi misalnya teh. Tah ketika kulit sapi atanapi kulit naon bae dibatek hege henteu naon, henteu pegat, henteu soeh, maka lam yabqa alaiha binaun wala jabalun. Lamun dina eta kulit dibatek hege henteu soeh eta kulitna da ngalegaan, maka sesuatu anu aya dina eta luhureun kulit bakal murudul. Lamun sarung contoh kain dina kain teh aya cet anu garing napel. Tuluy eta si kain teh dinaon dibatek dilegakeun diageungkeun ditarik. Mun dicontohkeun mah caritana eta si kain teh henteu soeh, maka eta si cet teh bakal murudul. Nya anu cet anu nempel, cet anu garing anu nempel dina eta kain teh. Sapertos bumi engke dina poe kiamah ku Allah Subhanahu wa taala bakal dinaon? Dibeberkeun ditambahan legana. Maka walam yabqa alaiha binaun wala jabalun. Ketika bumi dibentangkeun, dibeberkeun, dilegakeun ku Allah dina poe kiamat, maka di luhureun eta bumi moal aya bangunan jeung moal aya gunung bakal naon? Bakal hancur. Sesuatu anu aya di atas bumi teh bakal naon? Hancur. Eta teh dina poe kiamat. Saterasna dina ayat 3 ayat 4 wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat jeung ngalungkeun itu bumi ma kana perkara fiha nu aya di jeroeun bumi. Wa takhallat jeung kosong jero bumi teh masih keneh kajantenan dina poe kiamat. Naon
cek dina ayat 4 surat Al-Insyiqaq dina poe kiamat teh bakal aya kajantenan bumi bakal ngaluar-luarkeun sesuatu anu aya di jero eta bumi, anu aya di jero taneuh. Janten naon wae benda-benda makhluk-makhluk anu aya di jero taneuh bakal dikaluar-kaluarkeun pas poe kiamat mah. Saha anu aya di jero taneuh teh bakal dikaluar-kaluarkeun teh minal mauta, buktina makhluk-makhluk anu mararaot. Tah anu mararaot teh bakal bararijil. Teras bahkan sanes jalmi hungkul anu mararaot nu bakal dikaluarkeun teh. Saha atuh termasuk cenah wal ma'adini jeung pirang-pirang barang tambang cenah. Barang tambang teh naon bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini? Barang tambang we. Barang tambang mah naon? Barang tambang we semacam emas, meureun perak, meureun karitu nya. Bahan besi ta eta teh dina poe kiamat bakal bararijil tina jero taneuh teh. Apokona mah sadayana makhluk anu aya dina jero taneuh dina poe kiamat mah bakal dikaluar-keluarkeun ku saha teh? Ku Allah teh. Sehingga watahollat jeung kosong eta taneuh eusi teu aya makhluk nu lain dina jero taneuh teh engke matos kiamat mah. Bari taneuhna ogen sanes taneuh nu ayeuna engke teh bakal gentos. Sakumaha dina ayat nu sanes yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat dina ayat 5 ayatna ayat 5 surat Al-Insyiqaq sami sareng ayat 2 bunyina tehnya. Dina ayat 2 wa adinat li rabbiha wa huqqat, dina ayat 5 wa adinat li rabbiha wa huqqat sami. Naon bentenna cenah ogenan pagojali ayat 2 jeung ayat 5 tapi sami kata-katana bentenna teh balik domirna. Upami ayat 2 mah wa adinat li rabbiha wa huqqat domirna teh kana langit, wa adinat jeung patuh langit li rabbiha ka pangeranana langit, wa huqqat jeung dipastikeun patuh itulah langit. Eta ayat 2. Upami ayat 5 mah domirna teh sanes kana langit tapi kana bumi. Sami kata-katana mah ayat 2 jeung ayat 5 teh logatna nu benten. Wa adinat ayat 5 mah kieu wa adinat jeung patuh itu bumi li rabbiha ka pangeranana bumi, wa huqqat jeung dipastikeun patuh itu bumi. Sami bumi ogen pangna bumi ngaluar-ngaluarkeun makhluk-makhluk anu aya di jero bumi eta teh sebagai tanda kepatuhan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah di dieu teh cek tadi kanya neme syarat teu acan aya naon, teu acan aya jawab. Di mana-mana langit belah, di mana-mana bumi dibentangkeun dilegakeun, di mana-mana bumi ngaluar-ngaluarkeun perkara atanapi makhluk-makhluk anu aya di jero bumi. Tah naon jawabanana?
jawabanana teh nyaeta tersembunyi. Naon pangna tersembunyi? Sabab ayat-ayat anu salajengna anu nuduhkeun kana persembunyian eta. Naon anu tersembunyi teh jawabanana? Lakial insanu amalahu. Nu hartosna tah bakal manggihan manusia kana amal-amalan nana. Jantan kieu. Di mana-mana langit belah, di mana-mana bumi dibeberkeun, dibentangkeun, ditamahan legahna. Di mana-mana bumi ngaluar-ngaluarkeun makhluk-makhluk nu aya di jero bumi. Jawabanana teh kumaha? Maka manusia bakal mendakan kana ladang amal-amalanana anu diperbuat di alam dunya. Janten amal perbuatan orang inti nama sabada kiamat terjadi, sabada langit belah, sabada bumi dibeberkeun, inti nama sabada kiamat terjadi bakal dibales amal perbuatan orang anu sok dilakukan di alam dunya. Eta jawabanana teh. Ayeuna mah teu acannya. Can ningali langit belah meureun sieun ya lamun ningali langit belah di ayeuna keneh. Saterasna ayat ka genep ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhal pamulaki. Ya ayyuhal insanu hei eling manusia. Allah ngagero manusia termasuk ngagero urang sadayana. Innaka kadihun saestuna anjeun eta anu sungguh-sungguh dina amal anjeun. Janten saur Allah anjeun teh wahai manusia osok sungguh-sungguh dina amal anjeun. Naon ari amal? Ari amal teh padamelan anggahota badan dohir urang. Eta namina amal. Saur Allah teh anjeun teh osok serius dina beramal, dina berkarya. Amal nama amal naon meh? Ya masanes amal ibadah wae. Termasuk amal awon, termasuk sadaya perbuatan sadaya anu sok dilakonan ku urang. Lamun milarian artos meureunan anjeun teh sok naon? Maninyaan neangan artos. Lamun anjeun buburuh berarti anjeun teh manusia maninyaan buburuhna jeung sajabana jeung sajabatna. Ngan kadituna teh ila rabbika sok sanajan anjeun serius dina beramal keur di dunya ayeuna amalna mah naon we bade amal ibadah, bade amal maksiat, bade amal-amal naon we tetep anjeun teh bakal ila rabbika bakal balik ka pangeran anjeun. Wahwa al mautu balik ka pangeran anjeun teh nu disebatna teh maot teh inti nama sanajan anjeun nyaan berbuat berkarya di ieu alam dunya tetep anjeun teh bakal maot cenah. Ila liqa'i rabbika wahwal maot mata anu ngalaksanakeun amal hade bakal maot, anu ahli ibadah bakal naon? Bakal maot. Anu ahli doraka sami bakal naon? Bakal maot. Sadayana ogen bakal
maut mal aya anu kabur kadhan pamulaki kadhan kalawan amal anu serius pamulaki tuluy anjeun bakal manggihan ka pangeran anjeun tegesna bakal maot teh upami dina ayat anu sanes mah qul innal mautallati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat naon eta teh? Al-Jumu'ah mun telepat mah nya. Qul innal mautallati tafiruna minhu, bejakeun ku anjeun Muhammad innal mauta saestuna maut allati tafiruna minhu anu mana aranjeun teh kabur tina eta maut teh armung sadayana ogen armung kana naon kana maut aralim kana naon teh kana maut teh tapi sok sanajan anjeun mung maut kabur berusaha supaya henteu maut fa innahu mulaqikum fa innahu saestuna maut mulaqikum bakal manggihan anjeun sana bakal manggihan aranjeun masing alim ogen masing hoyong anggar bakal manggihan hayang urang mamaot teh komo hayang urang kitu eueuh komo ketang rek nu hayang maot rek anu mung maot bakal maot mah kitu bahasa komo nu hoyong nya fa innahu mulaqikum tah upami tos bertemu dengan kematian summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah tuluy anjeun teh lamun tos maot anjeun dikembalikeun ka Allah anu maha uninga kana perkara nu gaib jeung Allah anu maha uninga kana perkara anu kasaksi ku urang tanjakeun Allah mah kana anu gaib uninga naon nu gaib teh nu teu kasaksi ku urang teu kasaksi tapi da aya eta teh berarti kauninga usaha mah ku Allah mah wasahadah Allah teh uninga kana anu kasaksi ku urang anu kasaksi ku urang kauninga ku Allah mah teu aya bentenna tah saatos kembali kepada Allah maot teh payunabbiukum bima kuntum ta'malun maka Allah bakal ngawartoskeun ka aranjeun ngawartoskeun naon Allah teh ngawartoskeun perkara anu sok ku aranjeun dipigawe di alam dunya janten naon wae padamelan nu dilakonan di alam dunya anu saena anu awona engke teh bakal diwartoskeun ku Allah teh bakal dinaonkeun diwartoskeun selaras sinareng engke dina surat Al-Insyiqaq ayat ka 8 urang mapai heula ayat 7na kumaha cenah Pa'amman utiya kitabahu biyaminih Pa'amman anapun ari jalma utiya anu dibere itu jalma kitabahu kana kitab atawa kana buku catatan amalna eta si jalma biyaminihi kuleungeun katuhuna pasaupa yuhasabu hisabayasiro ayat 8 maka eta jalma pasaupa yuhasabu bakal dihisab hisaban kalawan hisaban amal yasiron anu enteng tah ieu teh kiamat teh atos caritana teh nya singkat cerita sabada beres kiamat singkat cerita we ieu nya teu dinaonkeun teu dicarioskeun sadaya engke teh jalmi teh kabagi dua bagian nu kahiji aya anu dipasihan
buku catatan amalna belah katuhu. Nu kadua aya anu dipasihkeun buku catatan amalna ti tukang. Tasawur Allah dina surat Al-Insyiqaq ayat 7 sing saha jalma nu buku catatan amalna dipasihkeun ka belah katuhu, maka dina ayat 8 jawabanana pasawfa yuhasabu hisabay yasira. Maka eta jalma anu nampak buku catatan amalna belah katuhu bakal dihisab, bakal dihitung amalna hisabay yasira, bari dihitungna oge gampang henteu hese cenah. Naon ari hisaban maksudna di dieu? Hisaban teh dihitung amal-amal perbuatan orang anu osok dilakonan di alam dunya. Saha cenah ogenan pagojali jalma anu bakal nampi buku catatan amalna ti belah katuhu? Jawabanana wahwa al mukminu, eta teh jalma anu iman. Tah jalma anu iman mah nu aya dina hampurakna Allah. Mukmin iman bari aya dina hampura Allah, maka bakal nampak buku catatan amalna ti palih katu. Pasti weh setiap anu nampi buku catatan amalna ti belah katuhu bakal dihisab, dihitung amalna secara gampil, mual seueur perdebatan. Kieu cenah contona teh. Tah ieu amal taat, amal taat anjeun. Lamun tah ieu amal maksiat anjeun. Sakuduna mah ketika diasongkeun atanapi ketika di wartoskeun tah ieu amal maksiat anjeun teh. Baheula anjeun teh di dunya teh doraka kieu, panon anjeun doraka kieu, leungeun anjeun doraka kieu, engke teh diwartoskeun engke teh. Ngeun sabada ku Allah diwartoskeun tah ieu kadorakaan anjeun teh. Tos we cenah diwartoskeun we hungkul. Teu dikuku maha teu di kieu. Naon pangna-panon anjeun dipake maksiat. Engko tah henteu dikitu-kitu, henteu seueur perdebatan. Lamun cek dina kitab bah henteu seueur munaqashah, henteu seueur persidangan. Iya ya amal goreng anjeun teh. Tos cenah dikitu hungkul. Ta eta teh hisabay yasira. Hisaban amal anu enteng tos we disebutkeun we hungkul cenah. Dan mudah-mudahan urang sadayana sing kalebet jalmi anu bakal dihisab hisabay yasira anu enteng. Entos tadi ongko bukan nama diwartoskeun. Non teh dina surat Al-Jalah mah pamayyamal misqala daratin khairai yaro. Nu amal hade sanajan saalit bakal ditinggalikeun. Non teh wa mayyamal misqala daratin saroy yaro. Amal awon saalit ditinggalikeun. Gitu kan dina ayat sanes ogen. Ta anu dihisabna secara enteng mah ditinggalikeun we hungkul teu ditarosan. Kos ieu teh ditarosan kieu teh geumpeur. Da nu narosna ogen sanes sagawayah anu naros. Tong boro-boro kitu anu di testing we kamari di dapur MBG Bu Enung. Pas balik teh tos di testing.
Iya cenah dites lagu Indonesia Raya engko katalan tapi jadi teu bisa cenah. Naon gempeur ku jelema eta teh gitu. Komo engke gitu. Dihisab jaga. Tah di lamun teh mah zaman testing ayeuna meureun kieu di testing teh. Sok lamun hayang lulus jadi pagawe anu di testing. Sok bisa maneh lagu Indonesia Raya. Duh teu tiasa lah baelah. Lulus we ta eta meureun testing enteng gitu kan. Mun dicontohkeun mah semacam kitu. Teu matak geumpeur, teu matak sieun gitu. Tangke oge nu dihisab enteng teh kitu. Ta saatos kenging hisaban anu enteng tapi walaupun enteng dalami ieu teh hisaban teh soalna sadaya amal perbuatan urang ti mimiti baleg dugi ka maot diwartoskeun teu aya nu kalangkung nyanak sangu saremeh nu batur diwartoskeun. Bayangkeun we sabaraha taun Yuswa. Oh Yuswa teh 70 tahun di dunia teh. Baleg sabaraha tahun? 15 tahun. Ti 15 tahun teh dugi ka 70 tahun teh bakal dinaon? Diwartoskeun. Ngan ari anu enteng mah ketika diwartoskeun amal awon entos diwartoskeun hungkul. Tadi kuku maha teu seueur perdebatan cenah. Tah saterasna dina ayat 8 wayang qalibu ila ahlihi masruro. Ketika eta jalmi tos kenging hisaban anu enteng maka wayan qalibu ila ahlihi masruro bakal balik ka kulawargina di surga barina bunga eta ogen lamun keluargana sarua asup surga. Lamun keluargana teh asup surga mah meureun keluargana teh asa we babaturanana anu naon anu mukmin anu asup surga. Tah kitu paitanya perjalanan urang teh nyaeta masih keneh panjang duka bakal jadi ahli surga, duka bakal jadi ahli neraka. Ngeun perjalanan kana maot nyaeta satu langkah deui kana naon mah kana maot mah. Pamugi weh urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparin maot husnul khotimah, maot anu sae tungtung. Amin ya Allah ya rabbal alamin.